Ah. Non, Masuk begut hasem gitu sih maning. Betul. Mana kenawan? Gitar lah. Bentar. Udah, tegenahan kenang. Oi. Hmm. Eta mana asa aneh teu budak tutup ke leutikna sok nyusu. Hah, sok nyusu, daun nyusu. Nyusu naon tah? Nyusu eta susu. Oh, susu. Kumaha kitu? Henteu deh Kak gitu. Aneh campuran kali mana keur nyusu gitu. Kumaha tah? Mun mana nyusu heeh, dari kana sok nyusu tara. Kenyot deh. Itu. Wah. Tah, ngomong-ngomong soal susunya, Heeh. urang oge kamar ieu ka Alfa. Naik kal Pak. Apa beli susu? Heeh, kumaha sok ngomong sok. Kieu urang teh. Kamar aku kurilingannya ka Alfa teh. Wah, susu anu kurang yang diteangan teh. Nu dimaksud teh, urang nanya we kieu, "Mbak, ada susu gak? Susu apa ya Mas?" Cenah. Kumaha we? Susu yang buat umur 21 tahun cenah. Mana ada Mas susu yang begitu cenah. Kalau Mas ngebuat pengen susu cenah, ya udah ini aja Mas cenah begitu. Ayo deh, Kak. Galeng. Terus we. Nah, barang laguannya lagu masuk. Barangku ada. Kenangan. Mereka bingung, mereka bu ya. Bingung kenangan itu. Oh, tang tas capean, tapi capean itu berpikiran yang negatif. Gitu apa berpikiran yang negatif? Talamun kira-kira orang awe nih. Orang teh pan sare sok sorangan gitu nya. Udah sok pakai jadi duaan gitu laki mah tinggalan. Kumaha tah? Bener. Urang ge eta misterius eta. Tapi ari karasa mah karasa, tapi na pas urang cengkad, deui anu udang duaan teh. Nu jadi teh. Kudu kumaha tah? Deui nya tong teh nyaho teh ting naon teh dina badan urang teh. Sigana eta teh orai. Orai Atau manuk yang tidak bisa terbang gitu. Itu artinya. Terusnya tah urang ge pernah kamar ieu nya. Udang isuk-isuk. Urang sare sorangan. Heuh kos maneh tadi. Tapi anu jadi tegak teh jadi duaan. Nah, kitu nya. Teuing. Urang teh rubah-raba kana pantat, kana sirah, kana punuk, anu hideung ieu terus pas ke tengah-tengah ping-ping geuningan si anu udang cek aing deui. Ngamen. Pos laku tinganan. Laku lah. Lagu naon? Hah? Lagu naon? Mau Cinta mati. Ganeng haringang. Aing teh galau, aing teh matak mau gitar teh yang laguan jeung maneh teh aing teh. Galau kunaon sok? Aing gara-gara kamari diputuskeun ku awedek. Diputuskeun? Perihal naon make diputuskeun tah? Anjing. Teuing kunaon awedek ah? Perihal mah leutik. Kumaha? So eta cenah kieu kabogoh urang teh ngomongna teh. Cenah. Hubungan teh cenah atos we sampai di sini cenah. Cep urang teh. Nah, Neng, pakai sampai di sini cenah. Atuh di sana we tuh. Ya teh. Kidang ieu geunul atuh teh. Tah, cenah. Jujur we cenah Neng mah nya tos mendem cenah. Hayang putus cenah tiba heula cenah. Nya naha cek urang teh. Soalna cenah pantat abah hidung cenah. Anjing mun hina kitu caing teh. Awe teh emang na pantat main hati hidung. Coba atuh ke di mah gitu. Neng urang wihandi gitu. Tak ke basi teh naha tuh make wihandi cenah cek awena teh. Kieu soalna yang mariksa pantat Neng. Yo gitu. Ukuran buk. Galau deh euy. Galau kunaon? Galau deh. Aing diadat ku awe aing. Diadat? Heeh. Make diadat kunaon? Carita sok buruk cari. Wing teh aya kahayang, euy, teh yang kahayang pokona mah. Kayang naon? Pade ngaetakeun kabebankeun awe maneh jadi kitu. Lain. Emang maneh hayang naon? Hayang mobil, hayang motor, hayang imah, pajau, betul pajau. Naon atuh? Hayang eta maneh. Naon? Hayang cukur molet. Lain salah. Naon atuh? Teu pira dek teh buy. Hayang nyanung dek ah. Gelo sih yo. Asa wadin tempo introspeksi dulu atuh sia teh ngeunteung. Banget aing bujerat tah ada gitu. Nah, kowe hanya kawin deui. Man aya gara ti kotok teh jadi kieu teh aing teh. Akibat mah. Ieu mah mau balik ieu mah, Bok.
Aing eta Naon? aya kabar gembira aing. Kabar gembira apa? Hah? Kabar gembirana kieu. Dek geus bisa. Ngompol lepas tangan. Tapi berarti kamari eta lepas tangan teh guys, can tapis berarti mana Oh teh? nya tak. Udah kayak ngasih pertanyaan jeung manehnya. Pertanyaan naon? Kunaon? Eneng kunaon sih? Menyobot listrik? Apa? Hah? Buat listrik kan? Hah? Bisa ya tapi bisa diasupkan ke token listrik tuh. Masuk nggak? Nyir. Maknya atuh eki koslet atuh ada mana? Ya kan namanya oke kan bluetooth listrik pasti berarti namun disambungkeun jeung KWH berarti nyambung lah teu salah kan. Tapi nggak sih ya? Bener kan? Hah? Tapi enakna kumaha gitu? Nah, Hah? nya ku eta. Hah? Ku leungeun Terus alungkeun kana KWH. atuh berencing burinya eta mah karena ke KWH-na mana pegat kan dulu gitu kan? ya? Heeh. Cik atuh coba berpikir heula cegera nu jelas. Samemeh eta oke anger ku kurunyudan manehnya. Gitu. Heeh. Maot. Maot pasti. Jadi ge mah teh kuaten di secenah innalillahi kata jelas saudara sabui berpulang nya. Buk, Ya. eta maneh pernah can namun keur salat terus ditepak ku batu teh nu adek salat kumaha eta maneh reaksi maneh? Biasa we. Kumaha? Hah? Kumaha? Ngorenya gue nya. Ngurenyag. Heeh. Tapi urang kamarinya teu sengaja nepak reungit tapi itu jadi imam. Salah atuh maneh mah teh mah batal mun pakrengit mah. Mah reungitna keur kumaha? Keur ngeong-ngeongan kahareupeun banget aing ku aing teh ditepak-tepakan 3 kali. Anu nyawa dua ka maneh. Hah? Anu nyawa dua. Eta eueuh, ada urang nyawan si nyamuk. Sok ngaco tinggalan atuh. Kayak mah salatnya mah teh ku di masjid kari-kari mah ame apal. Wah di imah wae mana mah sinu we di imah. Oh gitu. Heeh bener gitu. Oh. Atuh kieu mah. Rek nempak eta we. Nempak bujur awe kieu mah. Gareng atuh we, gareng lah. Gedahan ieu teh. Ih, coba we. Mana mah bawa gitar sih galau gitu, galau kunaon? Hei, Euy, tanya teh, galau aing. galau kunaon? Pan aing rada insecure euy. Asyik Pan kumaha? aing pan jerawatannya Heeh. geus sila aing. Aing nya geus eta kitu aing geus make skincare gitu, skincare anu lain gitu terus nyoba fakta-fakta cek batur. Aku mah pakna teh. Geus nyobaan ku daun sereh, ku daun jamu, ku daun kalapa, ku tangga kalapana aing nyobaan. Kumaha? Masa keneh? Oh. Aneh aing ah. Aneh? Terus cenah. Si tatangga urang teh. Hah? Ari eta hayang jerawat jeung hayang eueuh mah cenah. Duh ku cancut parawan cenah. Oh, terus kumaha tah? Tah, geus kitu teh. Urang nyobaan bereaksinya. Hah? Aing teh. Wah, kumaha beraksina? Berang. Oh, berang. Isuk-isuk urang. Oh, dah keur moe nya. Heeh, bener-bener. Hah? Urang teh nya si eta teh keur moe eta, moe bajunya. Heeh. Kun sampaian. Urang ningalikeun anu garing. Aduh, da kudu baseuh cenah. Oh, udah baseuh. Dah geus kitu teh. Urang teh neangan tah. Aya si etana anu jelema awe parawan eta. Heeh. Tulis teh. Geulis asin oge geus kitu teh. Hah? Urang da asa nu cancut lain ya. Hah? Nyawat urang teh langsung tina jelemana keresutkeun. Langsung we digisik-gisik. Urang ditampar, ditablok-blok gitu tah. Aku mah tah. Cenah. Ada geus kitu Ari teh. aku naon cenah make ngagesek-gesek cancut abi cenah. Heeh. Cek abi teh iya abi jeung pengobatan cenah. Atuh sana ku cancutna cenah. Kumaha tuh? Ku jeroana cenah anu bobogana cenah ieu cenah langsung gede. Ngarep digaskeun ya digisik-gisik gitu teh.